lampu neon bawa sema kela pode euy. Wilujeng tepang di channel Akang Pantun Sampurasun. Sampurasun, tepang deui sareng sim kuring Akang Pantun. Kalau resan sim kuring ayeuna nuju beres main upacara adatnya. Cenah mah si Ambu jeung Sili Walengser boga pantun kayaknya sekedap. Tah, cenah mah boga pantun ya si si Ambu bener boga pantun Ambu. Boga atuh. Cik sok kumaha. Iya mah pantun khusus ke kalalaki nu sok nyanung. Alah cik Cing sok dicabung kumaha. atuh da. Kuda lumping neureuy paku payung. Terus Anjing pohon deui. Balikan deui ya. balikan deui. Kuda lumping neureuy paku payung. Ya. Orai walang neureuy bayawa. Cakep. Cing atuh ulah minang nyanung. Eta awak bisi begang. Salah anjing. Matak pegang kana awak. Grogi ya. Cik ayeuna orang nanya ke si Abah. Bah, boga pantun teh, Bah. Oh anjing aing mah eleng Cik. Kuda lumping kan arbeling. Ya. Eta nu sok balikan deui Bae. Ingat-ingat teh lain. Kala. Bete kuda lumping ke anu sok naon? Ada beli. Lain anu sok naon? Anu sok naon? Nyanung. Anu sok nyanung euy. Oh salah. Naon. Kuda lumping kan arbeling. Sok nyanung leutik pimping. Geus. Ngarasa gitu euy teh nyara ramung pantuna. Nah, kalaresan sim kuring teh lain dina pantun hungkulnya tapi aya upacara adat ngiluan nu karana itu. Jadi tah kieu pantun aya. Lampu neon bawa sema. Kela pode euy. Lampu neon bawa sema. Tah kieu di dieu ge aya pantunnya. Lampu neon bawa semah kapiting asup ka kapal. Naon we usaha mah nu penting halal bener, Bah? Ah bener. Bener Ambu. Laras pisan si rambut. Sakit pusat. Sakitu aja ti pusat mah Sampurasun.